Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Wal maqalatu jeung ari makalah talitatu anu katiluna etan ba'dil hukama diriwayatkeun ti sapalihna ulama ahli hikmah radhiya bener radhiya moga-moga ngaridhoan sa Allah anhum ka ieu hukama arbaatun qabihatun nyatana pangdau arbaatun qabihatun. Arbaatun ari opat qabihatun anu goreng. Arbaatun ari opat eta qabihatun perkara anu goreng wa jeung ari ieu arbaah eta mah hal ya ta'alaku anu berhubungan bihi kalawan ma naon azzamu panyacat fil ajili di dunia wal iqabu jeung siksaan fil ajili di akhirat. Anu mana opat hal anu goreng ieu teh berhubungan dengan menang kahinaanana di alam dunia jeung jadi siksaan engke jaga di akhirat. Lakin arbaatun tetapina ari anu opat minha tina qabihah minha tina arbaah tina opat anu tadi eta akbahu leuwih goreng. Ieu arbaah sarua jeung kamari ari kamari mah opat hal anu alus namun bisa jadi leuwih alus. Anu ieu mah opat hal anu goreng tapi bisa jadi leuwih goreng. Naon wae adzambu ari dosa. Ayul itmu tegesna dosa minasyabi ti budak ngora eta qabihun hal anu goreng. Wa minasyaikhi jeung ti kolot jeung dosa di kolot eta akbahu anu leuwih goreng. Hal goreng pertama nyaeta maksiat gawe dosa mah barokahna sama sakali. Ayeuna istilah sok sanajan dimimitian teh ku maksiat tuluy ingkena jadi ibadah. Da urang bisa ibadah kieu teh gara-gara baheula pernah maksiat heula teu bisa kitu. Ngaran-ngaran maksiat mah istilah barokah. Nya lamun geus ditakdirkeun jadi jelema alus masa kumaha goreng mimitina sakumaha ahli maksiat mimitina kumaha wae oge tatkala ditakdirkeun alus mah nya bakal jadi alus. Ngan peda dina pagawean maksiatna barokahan komo ku urang diambil pelajaran tuh itu oge dinu tadina tukang doraka ayeuna manehanana jadi jelema anu deukeut ka pangeran ulah dijieun alasan keur diturutan. Maksiat heula kira bakal benar sorangan ti dituna. Dosa anu dilakukeun ku budak ngora eta hal anu goreng ngan leuwih goreng atawa goreng kacida tatkala dosa eta dilakukeunna ku aki-aki ku kolot ku umur 40 ka ditu heug manehanana teh can bisa anteng kana ibadah ka Allah. Wah eta masalah eta. Soalnya kan penentuan karakter, penentuan jadi husnul khotimah suul khotimah teh bisa katinggal ya. Katinggalina teh ti mana tatkala umur 40 tinggal we. Tina 24 jam teh loloba waktu manehanana dipake nurut, dipake ibadah atau dipake maksiat. Eta anu ngadominan, anu bakal jadi tungtungna teh. Ya kolot mapan kolot matong boroning jaga ke di akhirat lah, akhirat macan ketempo ku urang. Ieu mah di alam dunia we, di dunia kene keur hirup kene pan anu ngomongkeun oge anu ngagogoreng ge nya lain saurang dua urang. Mantes atuh kolot nya. Setelan sia budak ngora kabeuki ulin kene pan kumaha katempona geuninganna. Budak ngora onaman. Jamana waktuna mangsana udah ieu kolot teu mantes. Wal istigholu jeung katungkul jeung kasibukeun bid dunia kalawan dunia ai bi amtiatiha tegasna kalawan bandana dunia minal jahili ti jalma anu bodoh eta qabihun anu goreng. Wa minal alimi jeung ari kasibukeun ku dunia ti jalma anu boga ilmu eta akbahu anu leuwih goreng. Urang disibukeun kana hayo we du dunia. Lain tong urang disibukkeun ku perkara dunia jang jalma anu teu boga ilmu eta teh geus mangrupakeun hiji kagorengan.
ngan leuwih goreng deui tatkala anu katungkul ku dunia teh nyaeta jalma anu boga ilmu. Leuwih goreng deui ya. Kamaruya seperti halna hadis anu diriwayatkeun annahu kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala parantos ngadawuh Kangjeng Nabi man izdada ilman kana pangdawuh man izdada ilman man cing saha jalma izdada anu tambah-tambah ieu jalma naonana ilman ilmuna walam yazdad jeung teu tambah-tambah ieu si jalma fid dunya dina dunya naonana zuhdan sifat zuhudna lam yazdad mangka teu nambahan ka ieu si jalma minallahi ti Allah naonana illa bu'dan angin ngajauhanana. Kulantaran aya hadis anu didawuhkeun ku Kangjeng Nabi yen cing saha jalma anu neangan kana ilmu atawa jalma anu geus boga ilmu tapi ku ilmu eta teh teu nambahan kana sifat zuhud manehanana mangka yakin jalma anu model kitu ku ilmuna teh ngan beuki ngajauhan antara manehanana jeung Allah. Lamun dina redaksi nu lain mah lain hadis tapi makalah jalma anu ngamalkeun kana jalma anu nah gitunya jalma anu ngaji tulisi tina ngaji eta teh teu ngahasilkeun naon-naon komo teu ngahasilkeun kana sifat zuhud mangka yakin ku cara ngaji eta teh ngadon beuki ngajauhkeun manehanana ti Allah. Rawahu geus ngariwayatkeun kana ieu hadis Ad-Dailami Imam Dailami. Wa takasulu jeung ari hoream fi taati dina bakti dina ibadah ai muwafaqati amrillahi tegasna ngakuran kana parentahanana Allah taala barina malur Allah min jami'in nasi ti sakabeh manusia eta qobihun anu goreng wa minal ulama'i jeung ti jalma jeung ti pirang-pirang jalma anu boga ilmu wa talabati jeung jalma anu nyiar kana ilmu ayil ladina tegasna pirang-pirang jalma yatlubuna anu nuprih kabeh al ilma kana ilmu eta akbahu leuwih goreng. Sifat hoream sifat males dina ngalakukeun ibadah tatkala terjadi di manusia biasa eta teh geus hal anu goreng leuwih goreng deui tatkala hoream ngalakukeun ibadah teh terjadi di jalma anu boga ilmu jeung jalma anu keur nyiar kana ilmu. Matakan aya singiran Imam Syafi'i dawuhna teh kieu wa alimun bi ilmihi layamalan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Jalma boga ilmu urang geus boga ilmu urang ngaji geus ngaji teh nyaho meureunna urang teh jadi ahli ilmunya ngan urang teh teu ngamalkeun kana ilmuna tah yakin jalma nu model kitu bakal disiksa sameme disiksana jalma-jalma anu nyembah kana berhala. Ngan kubah Maimun mah eta teh ditafsiran deui alus cenah ayeuna lamun disiksana samemeh jalma anu nyembah kana berhala berarti urang heula disiksana tangke karek jalma anu nyembah kana berhala masih alus keneh cenah diheulakeun disiksana teh supaya teu lila teuing. Ya kabayang meureunna ayeuna lamun dipandeurikeun heug sateh jalma anu terakhir golongan terakhir anu kaluar ti neraka teh poho deui ngaranna teh. Paneta teh salah satu di antara natenya jalma-jalma anu murtad. Kitunya hoream dina ngalaksanakeun ibadah eta teh hal anu gorengan kacida deui leuwih gorengna tatkala terjadi nate di jalma anu boga ilmu jeung jalma anu nyiar kana ilmu. Wa takaburu jeung ari gumede sifat takabur sifat asa aing pangalusna minal agniai ti pirang-pirang jalma anu beunghar eta qobihun anu goreng. Wa minal fuqara'i jeung ti pirang-pirang jalma anu pakir pirang-pirang jalma anu balangsak eta bahu leuwih goreng. Normal ayeuna jelema beunghar tuluy manehna takabur da rumah saing boga duit ieu mah keur mah balangsak tuluy manehna teh takabur tah eta leuwih edan deui mah. Eta nya makalah anu nyaritakeun opat hal anu goreng di antarana teh nyaeta dosa tuluy hoream dina ngalaksanakeun ibadah tuluy
takabur hijina deui teh tadi teh naon nasyabi qabihun katungkul ku dunia nu nomor kaduana kaiji maksiat anu kadua katungkul ku dunia anu katilu hoream dina ngalaksanakeun ibadah anu kaopatna takabur nya eta fahamnya makalah imanya wal maqala tu jeung ari makalah rabiatu anu kaopat eta qala ngadawu saha nabiyu kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al kawakibu ari pirang-pirang bentang eta amanun jadi tong jadi keamanan eta amanun sabab keamanan li ahli samai pikeun ahli langit pikeun penduduk langit malaikat para nabi nu aya di langit ngan di dieu malaikat faidan tatarot mangka di mana-mana kapisah ai tafarraqat tegasna kapisah naon al kawakibu pirang-pirang bentang kana mangkana kabuktian naon al qada'u hukum Allah ayul hukmu tegasna hukum al ilahiyu anu bangsa kapangeranan eta ala ahli samai tetep ka ahli langit minal invitori tina ruksak watoyi ajeng kalempit teh ka cepet wa mautil malaikati jeung mautna malaikat fiha di ieu sama jadi turun dina redaksi hadis mah turun bintang jatuh teh lain sok aya ngadua aja lain eta teh tanda yang di ahli langit aya nu maot malaikat oge maot jadi aya malaikat anu dimautan ku Allah tatkala aya bintang anu murag eta teh nandakeun yen aya karuksakan atawa aya anu maot di kalangan ahli langit di kalangan penduduk langit wa ahlu baiti jeung ari ahli bait kaula dzurriyyah kaula ay dzurriyyati tegesna turunan kaula eta amanun sabab keamanan li ummati pikeun umat kaula fa idza zala mangka di mana-mana leungit saha ahlu baiti ahli bait kaula dzurriyyah kaula kana mangka kabuktian naon al qada'u hukumna Allah eta ala ummati tetep ka umat kaula min duhuril bidai nyatana tina tembongna pirang-pirang bid'ah wa ghalabatil ahwa'i jeung ngelehkeuna pirang-pirang hawa nafsu ngadominasina pirang-pirang hawa nafsu waqtilafil aqaidi jeung beda-bedana pirang-pirang akidah wa duhurir rumi jeung pertelana negara Romawi wa ghairiha tong pertela waduhurir rumi jeung ngelehkeuna jeung tembongna meunangna negara Romawi wa ghairiha jeung saliyana ieu duhurul bida ahli bait dzurriyyah para habib para sayyid eta teh mangrupakeun keamanan jang umat Kangjeng Nabi selama masih keneh aya dzurriyyah Kangjeng Nabi mangka yakin umat Kangjeng Nabi dalam posisi anu aman. Faida zala ahlu baiti kanal qadu ala ummati tatkala dzurriyyah Kangjeng Nabi tatkala ahli bait geus eueuh di alam dunia hiji-hiji acan mangka teu kudu lila bakal aya hukum Allahnya karuksakan lah qada di dinya teh karuksakan sedengkeun ayeuna teh pan geus tembong nih kumaha gitu da dinu masalah durang geus urang ulah pipilueun da memang gitu teu sakabeh habaib ayeuna manehanana boga ilmu ngan pedasa goreng-goreng nah habaib lian ibarat lembaran Quran dinu masalah hormat urang ulah nepikeun ka leungit rasa hormat ka anjeunanana ngan masalah nurut tatkala itu teu boga ilmu make laanan make jeung ayeuna pan ngaji cenah ka seorang habib anu teu berilmu eta lebih baik daripada ngaji ka 1000 kiai anu berilmu ti mana ti dituna asli ya nanti nu masalah hormat ulah nepikeun ka wani kumaha wani ngagoreng ulah ngieu naudzubillah min dalik ulah pokona si kawalat ya dinten teu ge nya dzurriyyah Kangjeng Nabi terus masalah tes DNA lain jadi penentu eta teh turunan seseorang
contoh kieu awewe hamdu ari si lalakina teh eueuh ngan memeh umur 4 bulan kandunganana teh aya pahlawan kesiangan Yosue ieu putri bapa teh ku abdi tikah pan manehan malin anu ngareuneuhan nya kawin geus kitu teh lahir budakna teh eta budakna teh budak bapana lain budak bapana lain budak bapana lain bapana nu ayeuna kawin ayeuna eta teh lain budak bapana lain dikawin teh memeh 4 bulan kekandungan. Memang kandungna bapana tapi cara disebut nah gitunya maksudna budak bapana tawa lain engke tatkala manehanana bapana maot otomatis menang waris lamun budak rama tuluy tatkala bapana dulur-dulur bapana atau lanceuk bapana adi bapana otomatis jadi mahram jang manehanana teh da ayeuna kieu aya kasus budak naon budak angkat teh ngaranna teh adopsi budak adopsi masalah wasna ge teu mahram urang ngikut budak sok sanajan budak teh tileutik keneh teu disusuan ku urang da teu ku indungna da indungna ge meureunna teh hamil heula lamun disusuan mah heuh teh bakal jadi dulu rodoah jadi tatkala engke budak geus gede tuluy salah satu indung atau bapana maot nya bogoh lah ka eta budak adopsian teh tuluy eta budak adopsi teh dikawin menang ku bapana atau ku indungna ieu mah nya heuh ku eta lah ku jenisna jadi da teu sadara aya budak adopsi mah teu jadi mahram tatkala ayeuna eueuh hubunganana jeung nyusuan kajaba lamun si pamajikan urang teh meureunnan bogaan sarua boga budak anu saumuran jeung budak nu diadopsi teh heug disusuan ku manehanana leuwih ti 3 kali tuluy disusuan teh mameh umur 2 tahun tah jadi budak ngan budakna teh budak kerodoah budak dulur sasusu teh jadina teh mun dulur sasusu mah nya otomatis haram dinikah jadi mahram teh jadi lain naon DNA mah lain tolak ukur lain penentu yen manehanna teh turunan seseorang lain buktina tadi teh tatkala kawin heug dikawinna teh memeh kandungan umur 4 bulan secara Islam sah eta teh budak bapana gitu eta teh tatkala leuwih teh 4 bulan eta mah bapaan jadi nasabna teh nasab ka indungna gitu eta teh kitu ketentuan fikihna teh tatkala kasus anu dikawin memeh 4 bulan nya diwalian ku bapana teu kudu wali hakim kudu wakil ngan tatkala pahlawan kesiangan eta nya diwalian teh sah amun lintas di 4 bulan mah teh nya henteu eta mah jadi budak indungna we unggul teu bogaan bapak sanajan secara DNA lain oge nya katakan gitu jadi yen DNA teh gitu lain tolak ukur eta teh budak bapana atawa lain ieu mah urang-urang lamun dinu masalah duriah mah pan geus jelas dina barzanji ge anu di naon teh wa tahharahullahu taala min sifahil jahiliyah geuningan geus jelas yen turunan Kangjeng Nabi mah kabeh oge dibersihkeun tina sifahil jahiliyah naon sifahil jahiliyah teh baheula tatkala zaman jahiliyah masalah non hayang kawin teh carana teh cika kawin ayeuna teh jam kobul tuh ya lalakina aya aweuna henteu hiji awewe pek asaan ku 20 urang tangke lamun budakna aya anu rada wah ieu rada cigas ieu tah eta bapana teh aya nu cara kitu aya anu cara pek we asaan heula tatkala ngeunah tatkala resep pek kawin ku maneh aya anu kitu maksudna sifahil jahiliyah teh gitu datangna Kangjeng Nabi tuluy aya hukum nikah aya hukum talak aya naon teh nya jangan bersihkeun eta jangan bereskeun eta cek dulu aya kitu gitu mau batang malia mau aja dulu enggak itu mah temennya harus datang iya Salome tai
Nah gitunya. Ayana ahlu bait Kangjeng Nabi eta teh mangrupakeun keamanan pikeun urang umat manusia di alam dunia. Sabab tatkala geus eueuh ahlu baitna Kangjeng Nabi mangka yakin hukumna Allah anu karuksakan anu diibaratkeun hukumna Allah bakal terjadi ka umat manusia. Cenah naon wae anu kahiji duhuril bidai jentrena timbulna pirang-pirang kabid'ahan. Naon bid'ah teh ma laisa fihi amruna, sakur-sakur perkara anu eueuh ti Kangjeng Nabina ngaran bid'ah teh. Wa batil ahwai mangerankeun hawa nafsu anu jadi tolak ukurna teh kahayang jeung kaembung. Waqtilafil aqaidi beda-bedana masalah keyakinan, beda-bedana akidah. Wa duhurir rumi jeung menangna negara Romawi teh mana? Italianya. Itali. Tah, jadi Itali teh geus jadi kiblat urang tina naona. Eta teh salah satunya cirina akhir zaman. Wa ghairiha jeung salian anu 1 2 3 4 ieu. Maksudna kodok atawa karuksakan di dieu teh. Wa ana jeung ari kaula Kangjeng Nabi eta amanun jadi sabab keamanan li ashabi pikeun pirang-pirang sahabat kaula. Faida dhahabtu mangka di mana-mana angkatnya naon Indit naon artinya budalan indit mangkat geunaheun mangkat majang Kangjeng Nabi mah mios beranjak faida dhahabtu mangka di mana-mana mios kaula aimutu tegesna ngantunkeun kaula. Jadi maksud nama istilah jang nabi mah istilah maut ta sabab naon ari lesotna ruh tina jasadna para nabi disebut teh intaqala ila rafiqil a'la pindah ka tempat anu leuwih luhur istilahna teh. Jadi ulah diistilahkeun maut atawa naon eta teh ngantunkeun istilah ngantunkeun lah Sunda mah ngantunkeun ke tempat anu leuwih luhur. Eta kana mangka bakal kabuktian naon al-qada'u hukumna Allah eta ala ashabi tetep ka pirang-pirang sahabat kaula. Tah tatkala Kangjeng Nabi tos teu aya Kangjeng Nabi teh jadi kunci bersatuna para sahabat. Tatkala Kangjeng Nabi tos teu aya, tatkala Kangjeng Nabi tos ngalih alam, mangka hukum ti Allah bakal terjadi ka para sahabat tina naon wae minal fitani tina pirang-pirang fitnah, wal hurubi jeung pirang-pirang perang, wartidadi jeung pirang-pirang jalma nu murtad. Wartidadi man jeung murtadna jalma, irtadda anu murtad ieu si jalma, waqtilafil qulubi jeung beda-bedana ati heuh. Ayeuna mah jeung aya perang Jamal, terus perang antara Sayyidina Ali jeung Sayyidina Umayyah pan saantosna taya Kangjeng Nabi. Nah, urang sebagai orang-orang anu ahlu sunnah lain NU ahlu sunnah tilupan Islam di zaman Kangjeng Nabi nepikeun ka ayeuna teh aya Mu'tazilah, aya Jabariyah, aya ahlu sunnah. Tah ahlu sunnah urang sebagai orang-orang anu berakidah ahlu sunnah kumaha masalah para sahabat urang mah ulah nepikeun ka ngambil kesimpulan mana anu bener mana anu salah. Dua nana oge bener tatkala aya perselisihan teh. Sabab naon hijir kana dawuhan Kangjeng Nabi ashabi kan nujum, para sahabat kaula mah lir ibarat bintang, lir ibarat kompas anu mana wae maneh nuturkeun mangka maneh bakal menang pituduh. Eta teh kitu. Matakan matakan aya madhab opat tuluy. Jadi mewakili tah ieu cara berpikirna Sayyidina Abu Bakar, ieu cara berpikirna Sayyidina Umar. Madzhabul arba'ah teh eta cerminan tina khulafaur rasyidin. Atakannya anu resep rada galak urutan ka Sayyidina Umar, anu resep kana kabeh oge da geus aya katang tuanana nya berarti ngiluna ka Sayyidina Abu Bakar. Anu resep kana ilmiah nurutan ka Sayyidina Ali, anu bageuran nya eta mah ka Sayyidina Utsman. Kanu mana wae urang nuturkeun mangka urang bakal menang pituduh.
Wal jibalu jeung ari pirang-pirang gunung eta amanun jadi sabab kasalamatan, jadi sabab keamanan li ahlil ardi pikeun penduduk bumi. Fa idza dhahabat mangka di mana-mana leungit ieu jibal atawa gunung teh ayal jibalu tegasna gunung kana mangka bakal kabuktian naon al qadau hukumna Allah eta ala ahlil ardi ka ahlina bumi ka penduduk bumi. Patok alam dunia eta teh gunung. Tatkala ayeuna geus leungit gunung teh nya teuing kumaha carana dikerukan atawa kumaha mangka yakin moal lila pasten ti Allah atawa hukuman ti Allah nya kiamat teh moal lila deui bakal terjadi ka penduduk bumi. Cak eta mah tinggal di zaman ayeuna. Matakana teh aneh kitu mun urang disebutkeun umat-umat akhir zaman teh dah heueuh atuh. Tina dauhan Kanjeng Nabi nu ieu we. Meureunnan anu aya sangkut paut jeung urang mah duanya, anu bieu masalah ahlul bait jeung gunung. Sedengkeun ayeuna nu dua hal eta teh geus terjadi gitu. Geus terjadi ya. Ngan peda untungna teh aya keneh gitu, sok sanajan eukeur terjadi ge. Kabayangna teh cintong kabageanan nu diberi min dalik. Hoream jadi panitia kiamat. Orang dalam. Wal maqala teh jeung ari makalah al khamisatu anu kalimana eta an Abi Bakrin diriwayatkeun ti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiqi anu banget benerna radhiyallahu muga-muga ngaridhoan sallallahu Allah anu kaya Sayyidina Abu Bakar naon annahu kana sanyana ieu Abu Bakar eta qala parantos ngadawu Abu Bakar arbaatun ari opat minal khisali tina pirang-pirang pakarti tina pirang-pirang perkara eta tamamuha sampurna ieu arbaah bi arbaatin kalawan anu opat hal anu bisa disampurnakeun deui ku opat hal anu bisa sampurna tatkala ditambahan deui ku opat perkara minal umuri tina pirang-pirang perkara. Tamamus sholati nyatana sampurnana salat atawa ari sampurnana salat eta bisa jedatai sahwi kalawan dua sujud sahwi hina wujudi sababis sujudi dina nalika wujudna sabab pikeun sujud sahwi kana klil qauli seperti mindahkeun rukun anu bangsa pangucap an mahallihi tina tempatna ieu qaul seperti ayeuna urang ngaheulakeun maca surat pondok mandeurikeun kana Fatihah wadzalika jeung ieu naqlul qauli eta imma ayyakuna aya kalana kabuktian naon al mangkulu rukun anu dipindahkeun qauli anu diucapkeun anu bangsa ucapan anu dipindahkeun ruknan eta bangsa rukun au ba'don atawa sunat ab'ad au hayatan atawa sunat hayat farruknu mangka ari rukun eta yasjudu sujud si jalma linaqlihi karena mindahkeunana rukun mutlaqon barina mutlak tatkala aya rukun qauli anu ku urang teu dicicingkeun dina tempatna mangka orang wajib sujud sahwi lain wajib sunat muakkad hukumna teh sujud sahwi wal ba'du jeung ari sunat ab'ad anu dina dua dina kunut lamun teu dina kunut dina tasyahud awal tidinya ke anakan deui tina dua pagawean eta ingkana lamun kabuktian ieu ba'du sunat ab'ad teh eta tasyahuda awalin tasyahud awal kadzalika eta seperti rukun. Nah, lamun sunat ab'ad dina sunat ab'ad teh poho teu dilakukeun atawa dipindahkeun tina tempatna mangka sarua hukumna teh ibarat tadi mindahkeun kana rukun pagawean sarua kudu sujud sahwi. Wal hayatu jeung ari sunat lain. Amal kunutu anapun ari kunut eta fa inna qalahu mangka lamun mindahkeun si jalma kana kunut biqasdihi kalawan sejaana si jalma sadar manehana teh mindahkeun kana tempatna kunut. Sajada mangka sujud si jalma au biqasdi dzikri atawa kalawan sejak zikir fala mangka teu sujud si jalma. Tah lamun si jalma teh mindahkeun atawa poho dina doa kunut mangka manehanana kudu sujud sahwi atawa sejak zikir. Urang mah teu sejak doa kunut ieu mah sejak zikir we. Sejak ngadoa urang mah kumaha eta mah teh kudu sujud sahwi.
Wal hayatu jeung ari sunat hayat eta leas judu teu kudu sujud sijalma lina kliha karena mindahkeunana sunat hayat illa surata kajaba kana surat. Kada eta seperti surat afada masihan faedah atau awe faedah saha syaikhuna guru urang salarea Ahmadun Nahrawiyyu An-Nahrawi tegasna Imam Ahmad An-Nahrawi. Lamun dina sunat hayat mata kala terjadi kesalahan dina sunat hayat atawa teu dilakukeun ya si sunat hayat teh. Contoh urang poho teu maca doa iftitah kumaha eta mah teu kudu sujud sahwi. Kecuali lamun terjadi nate dina surat lamun dina surat mah urang poho maca surat pondok atawa mindahkeun tempatna surat pondok tina tempatna. Menurut Imam Ahmad An-Nahrawi eta mah kudu digantian ku sujud sahwi. Ngan mayoritas Syafi'iyah mengatakan teu kudu eta mah sunat hayat. Bisana sampurnana salat tatkala urang ninggalkeun kana rukun qauli sunat ab'ad tuluy sunat hayat anu eusina ukur surat mangka kudu disampurnakeun ku dua sujud sahwi. Wasaumu jeung ari puasa wa tamamu saumi jeung ari sampurnana puasa ai saumi Ramadana tegasna puasa Ramadan eta bisadaqatin kalawan zakat eta bisadaqatil fitri kalawan zakat fitri. Qala ngadau saha Allah Ta'ala wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladina jeung eta tetep jeung eta wajib ka jalma ka pirang-pirang jalma yutiqunahu anu kawasa ieu si jalma kana fidyah. Fidyatun ari mayar fidyah ta'amu miskinin nyatana mere kadaharan ka jalma miskin. Wa dhamiru jeung ari dhamir fiyatikunahu dina lafad fiyutikunahu dina lafad yutikunahu eta rajiun anu balik lil fidyati kana fidyah. Tadina yutikunahu aya dhamir mana dhamirna hu ta dhamir eta teh balik ka mana balik nate kana fidyah. Sok sanajan fidyah rupana muannats tuluy ayeuna dhamirna mudzakkar teu naon sabab li'annahu karna saenyana fidyah eta mutaqaddamun anu diheulakeun darajat eta mutaqaddamun anu diheulakeun rutbatan dina martabata pokona mah eta mah nahwu lah. Jadi lamun urang pintar nahwu mah manya cenah eta yutikunahu hu na teh dibalikeun kana fidyah sedengkeun ari fidyah mah muannas. Lamun muannas tatkala hayang make dhamir ulahu atuh kudu naon ha jadi yutiku naha kudu nama kitu. Alasana teu naon da kulantaran lafaz fidyah eta diheulakeun tina darajatna sehingga diperbolehkan ngabalikeun dhamir mudzakkar kana marje muannas. Gitu lah bohongan ya-an. Wal mana jeung ari manana eta alal ladina wajib ka jalma loba yutikuna anu kuat si jalma al fidyata kana fidyah huwa ari fidyah eta ta'amu miskina mere kadaharan ka jalma miskin. Wal muradu jeung ari anu dimaksud minat ta'ami tina kadaharan eta shadaqatul fitri zakat fitrah lianna Allah karna sayana Allah Ta'ala bari namun Allah eta dakaro parantos nutur Allah hadil ayata kana ayat akibal amri dina sabadana marentah bisyami kalawan puasa kama amaro seperti halna marentah saha Allah Ta'ala bitakbiratil idi kalawan pirang-pirang takbir salat id akibal ayati dina sabadana ayat ataniyati anu kadua kama seperti keterangan fi Fathil Khobiri anu aya dina kitab Fathil Khobir. Geus inti nama sampurnana puasa eta teh bisa sampurna tatkala urang mampu ngeluarkeun kana zakat fitrah. Sehingga kewajiban zakat fitrah mah aya qaul anu mengatakan sok sanajan manehanana fakir masih keneh kakeunaan zakat fitrah supaya naon supaya bisa sampurna puasana gitu. Jadi lamun ayeuna teh mah urang mustahik ari geus kitu teh urang geus meunang ieu zakat teh geus kabagean ari kabageanna teh 2 atawa 3 geus kitu teh kurang edeuk diniatkeun urang rek ngaluarkeun zakat fitrah meunang alus lain meunang deui alus. Sabab naon supaya jadi penyempurna kana puasa manehanana.
Wa tamamul haji jeung sampurnana haji bil fidyati kalawan fidyah teh dam atuh di dieu mah. Wahia jeung ari ieu fidyah eta imma dabhin nami aya kalana kalawan mencit ingon-ingon awil amdadi atawa pirang-pirang mud pirang-pirang sak mud kadaharan nya merek kadaharan ka jalma miskin teh. Ida wujida di mana-mana kapanggih naon sababuha sababna ieu fidyah alladzi yujibuha anu ngawajibkeun ieu anu ngawajibkeun ya alladzi kana fidyah au yusinnuha atawa nyunatkeun ya alladzi kana fidyah tuh tatkala urang ngalakukeun hal-hal anu ngawajibkeun atawa nyunatkeun kana ngalakukeun fidyah dina haji mangka pek gera bayar eta fidyah teh supaya naon supaya sampurna hajina contoh kieu ke haji pan urang teu meunang ke minyak seungit nya ari kari-kari urang beres haji meureunnya beres tawaf atau beres naon urang teh harudang mandi ari keur mandi make sabun atau make sampo otomatis urang teh make minyak seungit tuluy urang wajib ngaluarkeun dam tah ku cara supaya haji urang haji anu sampurna pek keluarkeun eta damna iraha ngaluarkeunana engke we geus beres tahalul karek edek di ditu teu eta memang di ditu haji mah kudu di ditu posisi ngaluarkeun fidyahna tatkala urang ngalakukeun kana hal-hal anu nyababkeun wajibna atawa sunnatna mayar fidyah. Aulam yujad atawa teu kapanggih teu ieu mah urang teu ngalakukeun kasalahan sama sakali dina haji bal faala tapi migawe ieu si jalma al fidyata kana fidyah lil ihtiyati karena ati-ati tuh. Tapi nya teu naon malahan maalus tatkala urang ngaluarkeun fidyah tanpa ayana kesalahan tapi diniatan hati-hati. Atuh urang mikir meureun peupeurieun haji saumur hirup sakali kari-kari ayeuna bisa aya kasalahan anu ku urang teu kasadari mending fidyah we eta alus. Jadi panyampurnana haji teh nyaeta ku cara fidyah. Wa tamamul imani jeung ari sampurnana iman, sampurnana kaimanan eta bil jihadi kalawan perang. Aibid doai tegesna kalawan ngajak ila dini kana agama al haqi anu nyata anu bener kama seperti halna keterangan qalahu anu ngadawuhkeun kana ieu mah saha as-sayyidu sayyid Aliyun al-Jurjani Sayyid Ali al-Jurjani fit ta'rifati dina kitab at-ta'rifata anu kaopatna sampurnana kaimanan eta teh ku ayana jihad ku ayana perang zaman baheula nya tatkala perang zaman Rasul mah memperluas agama Islam. Zaman ayeuna perangna kumaha perang jeung kahayang, perang jeung ka embung atawa lamun katerangan anu didawuhkeun ku Sayyid Ali Al-Jurjani mah nyaeta sing loba ngajak ka batur supaya sumanget dina supaya istiqomah dina kaislamanana. Eta teh geus jadi panyampurna keimanan urang gitu. Ku cara ngajak batur istiqomah istiqomah dina beragamana atau gitu. Nah eta dawuhan Sayyidina Abu Bakar anu opat hal bisa disampurnakeun diku opat nu kahiji salat disampurnakeun ku sujud sahwi, anu kadua puasa disampurnakeun ku zakat fitrah, anu katilu haji disampurnakeun ku fidyah, anu kaopat iman disampurnakeun ku jihad anu eusi nabi. Nah tilu maqalah aya tah pertanyaan atau anu teu kafaham. Aya teh dina kulit eta lebatna sunatna sunat Sunat abad. Sunat abad. Dalam orang teh Pak aya niat erek ieu rek naon? Erek sujud sahwi. Berarti ingat ya papat terakhir teh salat sujud sahwi nya. Bisa anu tinggalin teh. Ai pas geus erek sujud sahwi ka pohon deui langsung salam mah eta. Nya teh sampurna salat teh sah. Sah teh naon? Sah. Ngan teu sampurna teh ya lamun kirang sempurna benernya. nya. Sabab tadi teh gitu tatkala urang manggihan rukun qauli anu pindah rukun qauli teh seperti Fatihah, tasyahud akhir pan eta teh rukun ngan rukunna rukun bangsa ucapan, tulis sunat abad atawa sunat hayat anu rupana teh maca surat pondok. Tatkala aya kesalahan atawa poho kudu disampurnakeun ku sujud sahwi kari-kari sujud sahwina poho gitu nya kurang sampurna.
Aisyah mas sah. Kalau alusnya berarti dia dia salatnya. Henteu kitu oge, teu kitu oge. Enggak saya mah salat harita da geus kitu geus terjadi. Tatkala urang salat deui jadina salat naon? Salat muadah. Salat muadah jadina teh. Namun iya sujud sahwi hayang nyampurnakeun hungkul ciga tadi naon hajian kan bisi Hati-hati lil ihtiyat. eueuh anu ka naon dina sunat hayat sudah ada kana di dibejakeun eueuh nu ka langgar gitu maksudnya Jempol kabeh gitu nya. sujud sahwi weh Makruh. makruh jadi budaya sebab heula gitu. Budaya sebab heula. Beda jeung haji berarti nya. Beda jeung haji. maksudnya misalnya. Minimal mangmang dina rakaat atau dina babacaan poho tak karek orang disunatkan sujud sahwi. Si anu eta wanita pertanyaan si Aden anu beres tahiyat kudu ngadoa aya dina Fathul Muin dawuhanana pengarang kitab ana. Jadi pan disunatkeun dina sabada tasyahud akhir teh ngalobakeun doa ngan doa anu alus mah nyaeta anu sok urang dibacakeun. Eta Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri Dajjal wa min kahmidu majid Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal tanu eta teh ceuk saha ceuk Imam Abu Bakar sato ngan aya anu kuarid anu sesuai jeung hadis mana teh doa teh pori. Lamun dina riwayat Bukhari mah sabada urang tasyahud akhir disunatkeun ngadoana teh ieu Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kasunatan eta lamun riwayat Bukhari mah orang ada ngambil nu mana lebih baiknya anu dijazahkeun tuluy salawat kamari kagok salawat bisa ngaganti salawat Ibrahimiyah dina tasyahud akhir bisa ngantat kala salawat menang nyeun sorangan contoh urang teh bisa bahasa Arab tuli urang bisa kana balagoh bisa kana mantekna urang teh ngajieun selawat sarangan itu hukumna makruh eta makruh tuluy maca surat dina rakaat katilu kaopat hukumna makruh nambahan doa dina tasyahud awal beres tasyahud awal urang teh didoakeun disaruakeun jeung dina tasyahud akhir makruh hukumna jadi ngaya-ngaya ucapan dina salat kabeh pasti hukumna makruh sok sanajan eusina doa iya kecuali dina tempat-tempat nu disunatkeun doa Sujud akhirnya. Tah jawaban nu kamari PR. Versi adeuna eta. Bisa dia teu ngaji. Pas awal dia kan belum lagi. Pas awal belum. Kecuali dina tasyahud awal teh tatkala urang jadi makmum. Si imam teh salila ieu babacaan tasyahud awalna teh. Kurang dieusian ku ngadoa boleh eta mah teu jadi makruh. Eta mah. dengan cara mengucapkan Eta mah boleh. Ngan bagi si imam ngalilakeun tasyahud awal hukumna makruh. Oh jelas lah dina salat ge pan masalah geuning salat lila teuing. Tatkala kabiasaanana teu lila gitu di masjid eta mah kari-kari imam teh lila eta mah. Eta mah makruh. Kudu diganti, isukan mah gantilah ku maneh. Asli serius. Kerjaan mun aya imam lila di masjid mana wae makruh gitu. Ngan di bayjana cenah ku ajeng ngandeu lah ku urang ge urang pas sea tuh. Nyohan aing. Geus sakit mah nyeut drama. Dia panggil tuh. melintong Di drama dari asli. Sao kaya tah tina 3 makalah ieu. Pami dina sholat misalkan kan ketinggalan ku imam sarakaat abi teh misalkan dongkap duaan kan otomatis gaduh sarakaat deui Iya. tah kadang anu nu ieu teh sok mundur dengan kitu eta teh kumaha tah karena teh kedah nyalira terus kumaha Tatkala urang tos imam gitu nya kanun sarakaat deui tuh teu kedah ngabentuk deui jamaah.
Eta mah langsung ya serangan-serangan otomatis. Tapi kadang sok aya nu Nya tah. Entos eta dina Riyadh kamari. Teu ulah. Entong ya pesan. Heeh. Tapi lo maksudnya ayo mundur serangan menyeting urang ke saat ulah. Gitu kan. Geus itu gitu. Geus. Kan urang mah teu kudu urang mah teu berkewajiban naon, urang geus we urang beres. Kari namakeun salat urang gitu. Mana pakna? Lah ngarobah niat ya nya. Ngarobah niat. mundur orang maju jauh cing pikiran Mundur kan yang mundur. batal nanti teh nyampunakeun salat ku sujud sahwi puasa ku Zakat fitrah. aja haji ku dam hijjah Iya. hijjah hiji Iman. jihad Ngajak batur karena kehalusan atuh. Jihad di dinya teh. Bisi jihadna perang. Ya gitu gimana cuy? Pola-pola mah ingatan lagi Jihad atau jihad atau apa? pola-pola ini Kalau perang teh mah Enak beres ngaji orangnya nyetan yang Jumaah. Kamu kode bisa. Ari jihad baheula mah ngalawan kafir, jihad ayeuna mah ngalawan diri sorangan. Eta jihad ayeuna. Berat perang perang perang. Itu bisa dijauhkan ya perang. Iya. Pengalaman Perang bisa ngabongohan. Ini madukna teh halap teh. pengalaman pemajikan mah Eta menteng. Landing. Sok aya tah tina tilu makalah ieu. gampang naik darah Kalau sih naon makanan teh boleh. Hal opat hal anu goreng ngan leuwih goreng tatkala kumaha tuluy dawuh Kangjeng Nabi anu opat ya nu bentang tadi Ya. terus nu biasa di Abu Bakar Aku pas bentang eta habis kan innalillahi baik. innalillahi wa inna ilaihi beunang. Nah, gitu kan. Katanya pan sidik aya maha papait di langit Oh, kan iya. sila namanya tadi Aya papait di langit. Oh lah aya naon gitu. Saya doang nama innalillahi cukup Iya. gitu. Asli. Dari tarjemah lain ngadoakeun gitu justru jadi pangeling-eling jang ka urang pan hartina innalillahi teh meureun awal mula ti Allah meureun terjemah bebas nama balik deui ka Allah gitu. Geus boleh. Lain ngadoakeun eta mah. Lain ngadoakeun malaikat ya malaikat tentu butuh doa urang. Iya. Meunang ah. Kayak tak benar. tong make kuis. Anu jadi apa bintang murag teh tah lain. Susu mah kieu lah. belum doa Kejadian di langit eta teh. rumah tangga Kejadian. kemana ulin Biar menyender eta tanya lihat bapak eta. kamu di mana Julia lebih mitui kami yang mulai kita sama kemana bumi tambang kita bumi tambang naon bumi tambang Tambah. Tapi aku tahu ki bisanya kalau subhanallah wa bihamdihi gitu. Naon? Cumpon eta. Tahu pembacaan. Cumpon tatkala teu apal mah. Nya. Kayak Cumpon. di grup di Abi hupus sampai ku firman kemarin. San Bintang. Bisa namanya Oh, pondok ieu teh. Aduh iPhone laos seperti hupus segala jadi jadi rombaan dan akhirnya jadi terus dari firman aja. kontrol dia tuh Di ulo. Ada komputer. Nah, di shop tadi naon? Anu pertama maksud tadi teh no, ngelakukan kebaikan setiasa ku jalan no, Maksiat. salah gitu Ya. Kamu niatna awalnya maksiat mau bisa jadi itunya. Maksudnya Jadi orang teh ngalamun gitu tinu urang anu keur posisi maksiat orang teh contoh orang teh keur ditakdir maksiat teh gitu keur maksiat
wah saha nu nyaho wah urang keur kieu tuluy maneh nu ngomongkeun ke bakal keelehkeun kalusanana ku urang tah. Jadi urang teh menganggap yen maksiat ieu teh naon atuh? Kebaikan. Heeh, batu loncatan urang mundur heula supaya urang ke bisa leuwih lumpat tatkala ngalakukeun kalusanana teu bisa kitu. Teu bisa kitu. Maksiat mah maksiat, we maksiat. Malahan mah pan tatkala urang pernah ngalakukeun maksiat, sok sanajan posisina jujur gitu nya, urang teh jujur, menyesali karena perbuatan maksiat teh dicaritakeun ka batur pan jadi dosa eta teh. Jadi dosa nu leuwih alus mah disumputkeun. Tidak bersiswa. Sebutin ya. Setan teh. Jina heula cenah hayang. Bersiswa. Bari soma eta mah teu dicaritakeun, teu dicaritakeun. Minum. Teu dicaritakeun. Ya, kan penasaran, jadi jelema teh asa edan-edan teuing kana ibadah teh gitu. Bet urang oge eleh anu seorang kiai meureun tulisan teh sarakti. Ngajina payah. Ditanyakan resepna kunaon maneh bisa hebat kieu, baheula urang teh tukang ngalakukeun dosa. Matakan urang ayeuna teu kagok tatkala ibadah teh. Tertarik kita bersiswa teh. Nah, titah zina mungeun. Padahal wali. Dan bersiswa mah ada wali Israel zaman Bani Israel. Oh, ini heula. Gitu we si Tiana mah terakhir. Ustaz, bami Jadi heula. bami misalkan ya mah naon nya orang teh pernah ngalakukan hiji kalapatan gitu nya. Nah, tapi kurang teh pasti tobatan dan kalapatan eta teh. Nah, begitu orang pendak sareng jalmi eta teh emot deui naon kalapatan nu urang dilakukeun teh gitu. Kumaha tah betul? Mun kitu Istighfar deui. istighfar deui dosa deui teh kumaha? Nah, kesalahan naon heula contoh. Ya, contoh namanya kasar lah panginten menonyok gitu. ya kayak Orang mabok barang bawa teh. Dicedohan. yang gitulah macam menyimpang gitu. Nya naon? Soalnya pan kita ya hak adami itu hak adami gitu maksudnya. Beratna. Teu No pang beratna we posan pang beratna rasa jina we. Nah, Oh, pernah diraosan. Ya. Kurang tekan suat-suat. Tatkala urang ayeuna tobat, tuluy urang memang teu ngalakukeun deui kana eta kagorengan, tuluy urang ingat kata panggih jeung manehanan istighfaran deui we. Cai mana? Eta itu masalah deui. langsung gitu. Malah gitu. Request. Jadi kan teh meureunana bisa islah jeung manehna teu. Tatkala memang memungkinkan pek islah, tatkala henteu mah teu nanaon. Maaf bari bertemu. Nu penting urang geus menta hampura eta mah. Mun disambeurkeun beli jual tepung. Lainnya disabarkeun pan urang bisi kitu deui. Sabarkeun deui. Geus cabe ge mending tatkala teu memungkinkan mah mending geus we. Disobot. Pendak cenah pendak. Tuh dan tuh aku suka. Nah, yang papi misalkan iya di ali. papi misalkan istilah tanya ajarkeun mah nyada izin cenah kitu. Cuman emut soalna teh kitu. Ulah mending ulah dibahas deui asli ulah. Kayak diwartaskeun. Masa tapi abi mah pribadinya kan Pribadi mah seduaan tuh nih. Aing oh tuh kan dia ilmu tadi kan ngabahas muhrim nya anu ayeuna teh kan mahram. Misalkan tos sanes mahram jeung abdi kan usiana teh. Tangkena lamun alim di pasantrenkeun kumaha carana abi? Carana Nya abi menanggapi si budak eta na. True story ya mah. Abi manu si mentari lah. posisina Ya, posisina mah posisi sebagai seorang ayah ya. Tapi kan Kewajiban lain. jadi geus ageng mah kan keur masanes muhrim, tapi kan sakannya ya masih kene berdekatan atau kumaha bersentuhan. Kas wedding. Soalnya sukses kan tuh. Lain ke heula. Tuh jadi naon atunya istilahna teh. Teu jadi masalah tina eta nama.
da sidik meureunana ti leuletikna jeung urang meureunna urangnya moal asa-asa justru tatkala asa-asa teh jadi tanda tanya meureunang ka budak teh kumaha selama budak masih keneh can bisa naon atuh patokan lain patokan baleg Lingkaran boga lingkaran sorangan naon atuh mandiri tatkala can mandiri mah urang berlaku seorang bapak we Nya, ngan tatkala budak geus mandiri tah urang kudu bisa gitu kudu nyaho yang budak ieu teh nya lain mahram gitu lain mahram tapi akan memposisikan sebagai bapak mah nya atuh nya Ya bisi gitu Pak. Soalnya bade dipasantrenkeun ngan bisi alim gitu. Sieuna teh acan nya acan. sisikeun urang sebagai bapak kumaha gitu ke budak sorangan tatkala budak seperti kitu Sekolah teh nya kapungkur pasantrenkeun. atuh nya Kurang teh barang sebagai bapak kades Batasan mana sieun manjang. Bapak kadus. Kan lain muhrim. Jadi mahram. Mahram sedangkan kan lamun sarumah game nya bersentuhan kumahana gitu kan ngajaga eta kumaha si budakna tapi dah amang sebenarnya jika bingung bae nangis berpengalaman si Ani itu dari mahram sarua teh nomor oh benernya seru atau jadi temuan nya gitu kan ayeuna salat ge kan teu cengengnya pesan lamun salat mah maksudnya nya tuh majikan oge eta teu beunang lamun urang ada ngajaga kana hati-hati Anjing kamu. Mun manja misalkan kan walah ibaratna jadi abi kan Jadi batasan lah mau main jadi balik mah dan boga pemikiran nu leuwih dewasa mah. wah aku mah mere nyahona kitu heeh kan kaposan teh naros teh kumaha nya gitu berlaku urang selayakna bapak ya tuh budak ngantat kala urang ayeuna meureunna lamun tiba-tiba bakal ngajadikeun renggang atawa naon nya teu naon gitu tatkala mantel kulit atawa naon kari istighfaran da tuh pangeran maluwi nyawa tuh da urang niat kitu teh niat kalusan niat ngurus budak jeung budak batur pantel keur ngobrol lain mahram meureun ge nya pantel keur ngobrol lain mahram na pantel teu make syahwat anu terus sok diurus ku urang ti leutik gitu antara make syahwat jeung henteu itu meureunna bedana sieun teh sieun aya syahwat sieun aya syahwat ti budakna aya urang mah moal budakna ti budak ya budak mah moal apaleun pasti nganggap bapak we gitu kenal da pasti ayeuna kan ayeuna wae kan eta bener apaleun banyak sahana mamana apa moal ngajaga eta unggul gitu we cing bisa heeh dari sapaleun meureunna siapa lu ayeuna oge mamahna siapa lu saha mamahna teh bapana bapana mah siapa lu justru eta bapak lu disangkana maneh teh heeh bahwa salafina heeh jadi Oh jadi tadi buat apa lu sebagian teu apal lu eta mah ti orang beureum pisan ayahna mentah ayahna cantik kawe jeung ayahna kian oh daku ituna ge teh di aku Darben teh. sarben tapi lamun cek abi mah budakna emang benernya anak napi bapak mah mau asa bapak we eta mah kan kadang-kadang lamun ku abi dipikiran balik mikir geus heeh mau ada si mentari geus gede mana geus geus kahayangeun Orang kaya maju kamera ayo orang kaya apa. itu ada kelas pisan lu Ayo mah nya jelas. Eta nu paling asup ka urang sih. aya abi teh wani Bener eta. Jadi bapak sa. malahan mapan kabeh nya tenor oge sok bahaya eta mata menjadi bahaya mah indungna justru kan anu urang jadi penasaran nya kumaha hukumna apakah rubah teu haram teu pantal nyari hukumna mah tetep sebagaimana orang lain ka mahram ningalina tong nyepeng ningali ya ningali tapi kan budak adik nah lainnya budak adik pamajikan sadar aja pamajikan budak
lanceuk pamajikan atau ari aloma mahram aloma ieu mah batur urang ieu keur ulin ka Tasik manggih budak digubuk urang teh kitu atuh ari eta mah masih kene ka talian ku dulu eta mah teu masalah jadi jeung indungna jeung adi lanceukna abi ge mahram gitu nya nya da anu lain mahram mah jeung kapi lanceuk kapi adi beda nyepan tilu ari kolote tua jalma anu ngalahirkeun urang tuluy jalma anu ngapalkeun urang tinu tadina teu nyaho guru teh tuluy jalma nu ngawinkeun urang nyaeta mertua mitoha eta teh mahram jadi otomatis mahram tapi makan lain jadi mahram eta mah teu meunang dikawin ari alo mah otomatis mahramnya teu naon ieu mah batur ajnabi ieu mah hubungan dulur terkecuali lamun asup hungkul oge eta pan bikin mah pokoknya riwayat eta teh ada jadi salah satu istri Kangjeng Nabi teh mantan istri ti anak angkatna Kangjeng Nabi hodi namina teh jadi anak angkat Kangjeng Nabi ditikahkeun teh jeung orang terpandang teu lila rumah tanggana teh da rumah samanehanana mantan budak mantan abid tuluy dikawinkeun ayeuna ka jelema anu ekonomina di atas manehanana cerai aing geus cerai kitu teh mantan istrina teh ditikah ku Kangjeng Nabi kajadian teh kitu sehingga anak angkat panan ayeuna lamun anak angkat mah pan sedengkeun ari mertua mah urutna gitu lamun mertua urutna eta kumaha Kangjeng Nabi posisina gitu matakan istilah anak adopsi mah teu jadi mahram eta mah da jadi kakak talian ku alo kamu eta mah beda di masalah dulu batur gitu nya ieu mah batur budak kurang kita misalkan yang modal minggu jadi kan mega udah minggu digoreng ada aman minggu teh naon mega bae Senin Senin mah Salasa Senin upacara kembang Salasa MBK Bagaimana? mekar Nah, Jumaah Mekar Sabtu DPM Minggu ngarehab ngarehabna seminggu sekali gitu enggak apa Senin sampai Sabtu Bandel. jadi pungkas pinter mah Dani kan pernah nanya Dani kau malah itu nanya tak mau arewos we tadi geun tuh jadi kumaha si Mentari maju gelis ayo Ocen maju wal maqalatu sadisatu ilahuna wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik rabbana